Rorompok abdi mah Pak kandang doma caket rorompok dah. Nya, tak ulah, upami engke deui mah kajian di kamar kandang domba teh. Saya. Pak tau ngabodor dokter. diajar. Bukan ada bapak jadi resep heureuy. Sapan aya pasien ieu. Aduh, kapungkur bapak kasebat judes jadi dokter teh. Nu ieu kacanakeun, aduh. Sabaraha tahun ieu suate ayeuna bapak teh? Abdi teh upami di eta makan 12 tahun, Pak. Ai bapak ieu nu ngelis, teu aya kulawarga kitu. Abdi teh kadu bojo 2. Oh, kagungan garwa. Nuhun si Imas sareng si Ijem. Ngawayu bapak. Ngawayu. Janten bapak teh ngawayu. Ngawayu. Eueuh, kaduganya. Nya, atuh upami peryogi mah ngawe hiji atuh ku Pak Dokter. Anu mana? Nu mana we teh mah bade nu gelon di jalan lempangan. Nuhun. Aduh, Pak, sok eta di telan mah. Eta mah asbak, sanes obat. Da sanes bade ngalakukeun asbak ieu dus. Oh, dus. Sok tah sok. Ieu teh obat nu mirah teh apa generik. Jadi urang teh teu kudu hayang mewah hirup teh. Teu kudu meuli obat generik teh ngarasa gengsi, hayang obat nu mewah. Kusabab yakin bakal cager teu. Kualitas dalam negeri oge ayeuna mah geus alam canggih, geus alam modern. Murah meriah. Pak, abdi teh kieu. Kumaha? Iya. Abdi teh rumaos saya tara jakat mineng gering teh. Da upami ngalaksanakeun jakat moal kieu-kieu teuing. Paling gering oge meureun 3 poe 4 poe. Rumaos saya abdi teh Pak. Jakat teh kawajiban salaku umat Islam. Eta teh hiji kawajiban anu kudu digawekeun ku umat Islam ngabagikeun sabagean hartana. Bisi aya harta anu teu hak ku urang, terus urang kaganggu. Kaemut aya mah ku abdi oge. Nya, sapertina ayeuna munang 1 juta pan hak fakir miskin teh 25.000. Nya 2,5%. Nya peta anu 800.000 875.000 mah Pak. Kadang-kadang beak teu pupuguh. Tanu asli mah rezeki urang teh nu 25.000 nu dibagikeun ka fakir miskin. Sumuhun. Kitu ka anu karos ku abdi rumaos saya Pak. Ai bapak sok jakat tara. Anu terang ayeuna apa kabis jakat? Anu main sumuhun panginten atuh bareuh beuteung. Alah, saya duh bapak mun resep. Abdi ge kabawakeun aduh mun sadayana di rumah sakit pasien juga bapak we. Bunga da abdi teh. Bunga kumaha? Sumur teh saperti sadi mapa diginjreng-ginjreng. Teu aya teh Pak. Saumur abdi dumelah jadi dokter sampai ayeuna abdi mapa diginjreng-ginjreng kitu. Nah kitu atuh pasti jongjon heula nya. Kayak abdi bade ka pangker heula nya. Pilih ayeuna naon pencet eta bel tah bila aya pesen naon. Eta mah sanes bel Pak. Naon eta? Truk gelas. Nya pesen angkat bel we. Yuk. Nah. Jam 14. Dokter Tita Jom. Iya, itu ayo rumah sakit nya. Di jam. Ka dieu ieu aing di dieu di kamar 13. Kan cing rada deket jam. Buka atuh pantone ieu. Nada paling di jero mana teh? Kan, yo uing barang bawa yo. Naon teh? Ngabeuki akang. Naon jam? Nah, bukan hayang bacang ieu kabeneran bacang jerona ewon kan. Pai ngasih ewon leungit ya teh di jero bacang nya. Oh, jangan tah. Nya, nunggu jam. Nah, itunya kan. Nah, geuning kanu dihakan ku maneh jem. Oh, nya paduh hak jadi sanyakan kan gitu. Aya naon ya akang mah tawaka unya lah nya. Heeh. Dimas maneh mawa naon? Meni aneh ka pamajikan teh ngawilah-wilah ijem we nu dipapageun pangheulana teh. Apaan maneh nama ti paneuri datang lagi geuning tos di mana heula? Nah aja maneurikeun maneh. Heeh. Ai panjat teh malah ditanya ayeuna. Ulah sok gede teuing ambek atuh masih dianggarkeun wae ada teh. Kesel lah, aya tempo gering pamajikan deui anu ngurus teh. Amai teh ambek wae teh sok bararuh beungeut oge. Ah, teu ambek geus bareuh. Dimas. Dari mana gede-gede teuing sora ayeuna teh? Ah, teuing akang da saplak mikiran anu jadi salaki, akang gering teh akan di imah teh beak dahareun. Koral di daharan jadi kieu ngerong teh. Kang, duh cing pencetan Kang tongong ni carangkeun. Jam. Kami kayak nu kitu awewe uyuhan teuing ang cepot awet wae rumah tangga. Jam. Panggaro. Aya tuh eta pencetan anu neneng reungsum amit-amit teuing salaki keur gering hayong eta dipencetan. Lain urang pencetan mah. Tawis ka asih tanakannya ah. Geus heubeul pa jauh atuh sugan ku pencetan mimiti tina pencetan heula.
Terus kali itu pencetan. Yang kapuji. Kali itu pencet. Jam. Kak. Kak, ayo atuh urang balik di cager mah. Can cager aing teh 2 poe deui di dieu teh. Oh, nya ayeuna we cagerna atuh. Hah? Ayeuna cagerna. Hayu atuh urang balik. Rida teu boga jangan nebus dah. Cek abdi mah tong waka balik kan. Mending di dieu heula. Maksudna ti istri harang panon di imah ulin akang teh. Oh jadi lamun ditinggalkeun ku aing teh betah cicing di imah teh. Aduh lugina kan. Meni plung-plung jalan gede sasapuan, brai cara raang dunya teh. Maneh mah meureun boga kabogoh deui bisa Imas. Puguh-puguhnya kejarkeun henteu. Mantap, manehna mah da bara-bara geri-geri wae tunggal senggol sendal sendul ka ditu. Aya ulah laki teh. Ari maneh ge jebras jebrus digebrus. Sudah ngomong wae bari na oge tuh lalaki uruskeun meni beungeutna pias kitu gablas. Jam. Pias iki mah ruhai. Jam. Yakin ka? Ai bacang teh ngadon dibeakeun ku maneh geuning teh teh. Kuring ge peribeuteun di kandangan. Kuring mah asa teh yang akang yang kuring. Nanganyuk ieu ge. Gua si imah teh boga duit. Ya mena mah ulaya bae ai penting teh, kira aku teu menang duit. Jam. Mas. Mal ngomong aya. Si ngaroromong atuh kanya. Ayo diomong sok kana gitu rek ngaku wae rek mungkir wae. Jam. Aing teh pangnyanyiikeun ku maneh. Tah kitu. Ya, segala si imah teh tadinya ugawena. Si Imas mah teh nyahoan patokan jadi bawa tatalu oge sok ka mana we karep. Ya. Maneh mah sabab mun nyanyi mah dokter ge moal mun ngomong mah tuh baca jangan berisik di ruangan ini. Oh, nya jangan berisik aku aing ditangin. Jadi mun ngomong mah berisik, tah lamun nyanyi mah henteu. Oh, jadi nyanyi mah beda deui ge. Sarua jeung ngahibur saper. Sok nyinen anu bener nyinen. Oh, nya nyinden ah urang. Sok. Da kana naon ge ahli wae kana nyinden nyanyi oge. Sok lagu naon kanya? Nabi Duan osok. Heeh. Burungan nori terbang tinggi balik turun di atas dahan. Mari-mari kasih hati aku rindu kepada Tuhan. Rupa mulia sabanian desirin tubuh. Oh ya, kira-kira mah awe dagingan ya, Mas. Jam. Aing maninen mah teh. Panglagukeun eta teh bayu-bayu teh geuning. Oh, bayu-bayu. Tapi anu bener jeung patokan geuning rahageuna. Turupan make. Bayu-bayu mah da beda deui, laguna lagu Sunda atuh tam. Oh, Sok pake lagu surupan anu dagi ke dieu. Nang. Sok buru-buru. Nang. Surupan anu dagikeun. Nang. Oh, si Nangang. Ulah nong bisi kasiniran itu sinden cucu. Ya. Ning. Menurangan diri kartu moal gerak effort. Geraknya teh Imas. Gerak-gerak itu tukang bonang sangaran geus. Ewon. Aye. Mun urangnya ka diri. Menurangan diri kartu moal jujunan. Kiranya Pak Mayor Ahmad. Pak Mayor. Jadi balik deh. Sok buru-buru atuh. Buru-buru. Menurang nggak buru-buru. Tadi jadi buru-buru aja. Ya, buru-buru aja mah. Tadi teh naon teh urang naon lah. Mun urangnya ka diri ya. Menurang ka diri. Mun tong lelewe aing atuh pan aing kok gering. Aduh gari. Nyata menurangnya. Menurangnya ka diri. Tentu jujunan. Teh pongkeun. Lamun peuting ulah kenapnya eling. Lain malingan hayam, beungeut juga hayam teh. Kudu eling mangsa eling rumingkang di bumi alam dharma wawa jangan baik. Bur, Jaga saya pengawasan segala kedengaran aku mantak kaluhur. Punta
Nyawer pakanten kumaha. Tadinya tukang nyawer. Sawer. Sawer. Ente cengiran wae. Naon? Nah, kami mah ridhonya teu bae kami mah aya boga maru kieu mah resep bisa ngahibur. Oh nya boga maru urang mah anggap teh boga maru nu dadak urang. Ka tempona ku abi aya di desa ngarepi. Heeh. Dokter eueuh. Nya Penjaga. Kesempatan kan mending jembatan akan balik bebeja heula kudu mayar nih ulang kabur. bener. Ijam. Kan teu boga duit kan? Satu bungkusan eta tah. Oh, kamu. Coba omong jalan anak. Eta tampolong tong diuyuk ijem sih bisa. Eta mah urut ki aing dong diuyup ijem. Aduh, si ijem. Aduh, ampun teuing teh. Geus kagok. Naon geus kagok? Bae. Vitamin teh ayeuna kabur teh. Waas kapungkas kumangsa Nya kitu ilaharna di alam dunia. Keur manusia sariring-ring dumadi kudu eling kana Maha Suci. pamitan sanes bosenan permios sanes tisono ila lampahan lupina urang pungkas ing kedue.